Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Maulana Ibni. Saya akan membacakan cerpen Sunda yang berjudul Lantipna Cinta di Lembur. Di hiji lembur anu jarang katembong di peta, aya hiji kampung letik anu sakti. Ngaran kampung eta teh Kampung Cimenyan. Kampung ieu terletak di sisi gunung, jeung pemandanganna anu asri ngajadikeun saha wae nu datang ka dieu bakal ngarasa betah. Kampung Cimenyan teh tempat anu syarat ku carita, di mana sagala hal bisa kajadian, sanajan sakapeung teu gampang pikeun manggihan kesuksesan. Di lembur eta haya hiji budak ngora anu ngaranna Dedi. Dedi teh budak nu handap asor tur rajin, sok ngabantu kolotna di sawah bari ngurus kebon teh. Anjeunna teu boga harepan nu gede teuing, anu penting mah hirupna cukup sarta bisa ngabahagiakeun kolotna. Nanging hatena teu bisa dipungkirkeun, teu gampang pikeun nepi ka hate hiji gadis nu heubeulna hayang pisan ditempo. Gadis eta ngaranna Yanti, salah sahiji putra ti juragan sawah anu pangalusna di kampung eta. Yanti teh beda pisan ti Dedi, anjeunna salah sahiji gadis anu pinter jeung parigel dina seni musik. Anjeunna bisa mainkeun pianika, suling, jeung rebab kalayan alus, sareng salawasna jadi pusat parhatian di sakola. Yanti teh nyaho ka Dedi, sanajan teu akrab pisan, tapi sering ningali Dedi anu keur ngurus sawah atanapi ngabasmi hama dina kebon. Sakali waktu aya hiji acara seni di balai desa, di mana Yanti teh jadi salah sahiji pamilon anu bakal tampil. Dedi anu heurang ningali Yanti latihan ngarasa kagum kana kamampuhna. Hiji sore saatos acara, Dedi ngadeuketan Yanti nu keur ngoleksi alat musikna. "Yanti, eta mah luar biasa pisan, anjeunna pinter pisan mainkeun alat musik," cek Dedi bari ngarasa gugup. Yanti ningali Dedi jeung seuri saeutik. "Hatur nuhun Dedi, tapi anjeun oge boga keahlian anu teu katingali. Sawah anu subur, kebon anu asri, eta teh hasil usaha anjeun. Anjeun oge luar biasa," jawab Anti kalayan ramah. Dendi ngageter, hatena teh rumasa. Hatur nuhun Yanti. Tapi kuringan saukur ngajaga ieu sadayana," jawab Dedi kalem. Waktu terus lumangsung, sareng hubungan antara Dedi jeung Yanti makin deukeut. Yanti mulai sering datang ka kebon Dedi, ngobrol ngeunaan sagala rupa, ti seni musik nepi ka kahirupan di kampung. Dedi dina sisi sejen leuwih ngarasa betah jeung Yanti anu sigana teu ngabedakeun latar balakang maranehna. Sekali waktu nalika Yanti datang ka kebon Dedi pikeun ngajak ngobrol, hatena geus kaget ku hiji hal. "Dedi, sabenerna kuring geus ngabogaan rencana pikeun ngalajengkeun kuliah di kota. Abdi bakal ninggalkeun kampung ieu pikeun sababaraha taun. Sareng kuring teu yakin bakal bisa balik deui," ceuk Yanti kalayan cemas. Dedi ngarasa berat hate. "Yanti, eta mangrupikeun kasempetan anu luar biasa pikeun anjeun. Kuring ngarti yen anjeun kudu maju, tapi hate kuring oge teu tiasa nyumputkeun rasa kasedih. Kuring bakal kangen pisan." Yanti ngerasa bingung antara kudu nuturkeun impian jeung ngajaga hubungan anu anyar di mimitian. "Dedi, abdi oge kangen ka anjeun, tapi kadang hirup teh henteu salawasna mulus. Kuring kedah nuturkeun jalur anu geus disusun," jawab Yanti kalayan sagala kabingunganna. Dedi diem. Lamun hatena ngalamun, anjeunna ngarti yen hirup kudu dipilih, jeung kadang-kadang jalma bakal ngalangkung jauh pikeun ngudeg cita-citana, tapi rasa cinta anu geus tumuwuh teh teu bisa disumputkeun. "Dedi, kurang henteu nyaho naon anu bakal kajadian engke. Tapi kuring bakal tetep inget ka anjeun, pasti bakal aya waktu anu tepat pikeun urang," cek Yanti bari ngusap pelepisan Dedi. Sakali deui, Dedi ngan ukur bisa seuri sedih. Yanti angkat ka kota, ninggalkeun kampung jeung kaluargana. Kacindekan eta nganterkeun Dedi dina hiji perjalanan anu panjang, hiji perjalanan anu kedah ngalawan waktu jeung kaayaan.
Waktu nulian Dedi teruskan hirup di lembur. Anjeunna tetep ngebantu kolotna ngurus kebon sareng ngusahakeun ngahontal cita-cita sederhana. Kadang-kadang dina wengi anu hening Dedi nempo ka langit. Mikiran Yanti anu jauh di kota, cinta eta henteu gampang sirna, tapi kadang kudu dipertahankeun dina hate. Dina tahun-tahun eta kabar ngeunaan Yanti jeung prestasina di kota sering kadenge di lembur. Anjeunna jadi salah sahiji mahasiswa anu menang beasiswa di universitas anu bergengsi. Sarta terus ngalaksanakeun karirna di dunia seni musik, tapi sakapeng. Yanti sering nulis surat ka Dedi, ngobrol ngeunaan hirup di kota jeung kahayangna pikeun tetep ngahargaan kampungna. Hiji poe, sakitar 5 tahun saatos Yanti angkat, anjeunna mutuskeun pikeun balik deui ka kampung Cimeunyan. Anjeunna hoyong ngajajah deui kahirupan anu pernah dilakonan. Jeung nempo deui Dedi anu parantos aya di lembur. Nalika balik ka kampung, Yanti langsung nganjeng ka kebun Dedi. "Dedi, kuring balik ka dieu. Kuring datang pikeun nempo anjeun," cek Yanti bari matana teu bisa disumputkeun kabuhanganna. Dedi nganggep yen ieu teh kesempatan anu teu kedah dipupuskeun. "Yanti, anjeun balik ka dieu. Abdi kabeneran bingung, lila pisan urang teh papanggih." Yanti nyengir. "Kuring sadar, kadang-kadang waktu teh kudu dibere ruang, tapi kuring henteu tiasa ngalalaworakeun perasaan anu aya di dieu." Dedi ngarasain cinta anu kantos kembang di hatena henteu ngaleungit. "Yanti, urang moal tiasa ngulang waktos anu kaliwat, tapi urang tiasa ngawujudkeun masa depan anu anyar. Urang tiasa ngalakukeun hal-hal anu sae bareng." Yanti satuluyna ngajawab, "Nya, lamun kitu, hayu urang ngajalankeun ieu babarengan. Cinta teh teu kudu salawasna mulus, tapi lamun aya usaha jeung komitmen sagala hal bisa lumangsung." Akhirna Dedi jeung Yanti ngajalankeun hirup anyar di tengah lembur anu asri. Maranehna sadar yen cinta teh teu gampang, tapi oge teu kudu ditinggalkeun. Kadang-kadang dina kabungahan sareng kasedih, cinta bisa ngajaga hubungan antara dua jiwa anu silih ngahargaan. Cinta, sanajan perjalananna panjang, bakal terus mekar dina kahirupan anu tulus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.